Jar cek batur mah anu ganteng teh sok sombong. Geuning ieu buktina Abah teu sombong. Iya majang nu ganteng Abah. Nah iya Abah ganteng gitu meni asa kapedean. Engko nya ka mana salaki teh ayeuna asa jarang katingali. Duka puguh be kamu salaki abi teh sabara poe teu balik-balik udah meni sedih. Oh, hutan gitu. Cik tulungan atuh amu salaki teh salingkuh deui jeung poloan. Ke kudu kumaha nu kieu nulunganana? Cik atuh amu sugan bisa pangneangankeun jagantina nyeri hate urang teh bae satpol PP oge. Mu, Mama. naon hurang-hurang wae sorangan. Ah, kieu we bah. Lain mu, masih kene. Boga salaki ke si Sarden. Ya masih atuh Abah, alhamdulillah ayeuna mah abi teh minangka menang bunga ngarasakeun anu ngaranna sakinah mawadah warohmah teh alhamdulillah. Aya bagja teu daulat mu, dogong-dogong anak cau, geus asap di tuara batu. Padahal mah Abah teh aya hate kadua leutik. Ah, Abah mah cek beja ge. Acan ngalamar geus hayang sakamar. Hah? Ieu sarpun keur naon deui ieu teh mewek deui. Iya Den, Facebook tuh bisa dibuka. Ulah bet mewek atuh, Facebook wae teu dibuka bet mewek. Aku maha atuh bukana. Salah passwordna meureun. Bener Aden, password nama. Kuotana beak. Anyar kene menang ngesian. Cik tulungan atuh Den, kumaha ayo carana muka Facebook. Gampang kitu mah. Ye mautun, babari carana. Ketuk HP 3 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Amu masih keneh dagang nasi kone? Nya masih atuh empok. Kumaha gitu? Eta geuning daharna sangu bodas. Nya atuh tukang sedot WC wae nginumna cai herang teu cai WC.
Naon ibuna? Rumah tangga urang teh meni asa geus teu bararta. Geus teu nyaman. Meni asa hayang pisah jeung bapakna teh, urang teh. Ay, ari ibuna. Sarua bapak oge. Geus pusing, geus kesel, geus hayang lagi lu pisah. Jeung ibuna teh. Nah, geuning saruanya perasaan urang teh. Jodoh meureun. Ya atuh urang tuluykeun. Hah?